Cil? Hah? Assalamualaikum. Baru dak ngora di dia. Damang Jang. Alhamdulillah. Kaparangan es mamang ya. Tadi naon gitu, Cil? Mamang kan rokok aing mang. Rokok naon? Sampun nami ya. Oh, sampurna mil. Sebungkusnya. Yuk leuwih aja si Mamang. Wah, ulah tuh jangan kedengeran. Oh gitu. Mamang kan we rokok. Siap. Nomor yang loba duit, Cil? Aing jual kapal. Oh ingat. Kung aya si mamang dia tadi kita turun ke aing. Siala belum kita merokok. Masih di kok aing sih. Awas cuman minta rokok na Paling pepeg ya. Kebatang. Lah hubungan ada rese. Ya Cil. Tah. Kan pulang na. Atuh Cil ulah dipenta pulang na Cil. Atuh hitung-hitung buruna we ka urang Cil, ka kolot Cil. Buru kumaha gede kene teh. Tadi kan buru. Aduh, ya dengan tadi gede kene geus puguh ti bareto maneh teh leutik Cil aya naon ieu teh? Ieu aing kita beli rokok paman. Aing pulangna teh dibikeun deui. Aduh Acil, Ucil bin Ucul, geus mah maneh teh tah kolot. Pamulangana oge ari dipenta deui. Aduh Ucil, atuh anggap we ieu teh sodako. Sodako? Ya nya atuh sodako. Tah Cil, kadangu sur sia sodako atuh hitung-hitung sodako we ka kolot atuh Cil. Sodako, mang. Heeh, geus sodako. Sudah gede kene pan. Aing. Geus tinggi dong, Pak. Ya siap. Atur nuhun nya Cil nya. Nuhun nya aya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asli sodako, mang. Ya atuh maneh teh kudu loba sodako supaya hidup teh berkah. Abang lu beli naon tadi? Sodako? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing, Cek aing ge mere rokona ka aing. Tah, kumaha ari geus kieu saha nu salah? anjak kala ini tak kolot teh kieu mah euy. Ih, Lula kamarnya. heuh lah ku wae. Isi ka mana deui? Anjing duit eueuh rokok eueuh. Beginilah rasanya bila ada Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam Bapak Kolot. Damang alhamdulillah. Bapak Kolot masih muda ya ge. Masih muda sok ngomong gaya anti sudah mau cuma pisan. Ka mana ieu nawa kurung petot? Dijual jeung meuli udud. Lah ieu tupan. Beri ki tapagawe kolot kieu teh. Lah ada beres urang itu duit aing jang mun padahal bari nage. Yo bari ge kurung siga umpak mah pahit yo. Aya hayang udud. Jual kurung. Buat. Mau atuh bukan duit mah. Yung nganggo we terus para manuk we. Geus akin nu sebenarnya da uluna dugul. Kakak ngecen deui. Boro-boro hayang aing geus cek kitu mah. Oh, Anu pita. Kumu urang teh boga na teh terus kana manuk urang mah. Oh, sarua. Aing kitu teh heureuy ki. Lah ngurus gunung eta ki. Tapi berarti anggap heureuy memang dugul aing eta mah bener no. Oh, astagfirullahaladzim. Geus bawa ka ditu. Ada lakdaknya. Oh, kaki petot nu ka ditu. Mau akah cenah bareuli mah. Kapan aing teresep kana manuk. Cepe bapak petot. Apa ieu? Bari na maksanya. Oh, udud atuh sabungkus. Oh, Gusti. oh. Iya ek ngajual manuk apa malah? Lain malah kayak jual kurung ngasih tanah urang teh. Kapan urang teresep manuk, Bapak. Boyahna tuh Ki. Tulungan urang dimurahkeun ieu ye. Duitan geuat aing butuh pisan Ki. Kudu sabaraha atuh. Ini maksa geuning. Teuing aing 50 ge Ki, 50 we. Sama tuh ini kurung petot kieu bagus molong 50.000. Aing mun salawe mah erek. Malah Ulangan salawe. Ya, mana mah pan minjem kurung cenah erek. Sakeudeuh mending lila-lila cai mending boleh ngadagoan. Oh, iya kurung Itu manukna geus. iya kurung Pak. Nya. Tuh, cai untuk kali duitan. Kurung ngek dijual, Pak. Tak ku si Mang Dayat aing mah ka uing coba maksa yang jualna teh. Ya Ki. Heeh. Ieu nu Abah. Aling ieu bawa lah. Yubah yo. Jadi dijual. Oh. Untung ku aing kanyahoan. Bawa. Apihan. Si Aki mah ngadon dibikeun ku aing dijual heula. Udah nu batu. Nya heueuh batur. Pangge digantian. Kenapa? Kenapa? Kenapa pisang hiji? Oh, pisang hiji pisang. Oh, deui nya eta barang teh. Oh, deui. Lu bayar nanya?
Ieu naon? Cengek eta mah. Apa yang bisa cengek pasti aya bala-bala mah. Oh, lihat ya. Ini satunya mangga. Kieu mah ieu. Mama suka kayak keneng gorengan. Oh, orang mereka di jalan mah. Ayo, yuk. Aing pasti pelit. Namun tadi kieu mah mamere. Untung gorengan aing disumputkeun. Anjing, nah ya gorengan aing ka mana? Anjir, mobil loket deh. Oh, tapi dah weusian. Weusian ieu mah. Heh, Pak, lihat dompet aku nggak? Oh iya Neng, dompet Neng mah ya. Kok kosong? Tadi lagi kosong eta mah Neng dah. Neng mah mau dompet kosong. Ayang, Bapak tadi mah 100.000 nggak salembar-lembarna. Ku Bapak merunnya dipakai udud. Kosong tadi lagi kosong. Pokoknya tidak hayang nyaho. Ayo na gantian 100.000. Ini uang aku hilang. Kumaha aku digantiannya. Cepetan. Da tadi lagi tayaan, asli tayaan. Ayeuna kedah digentosannya. Duh, tadi nama jeung di BAS ya teh. Nah, gini dong. Jangan banyak cincong. Pembohong mah pembohong aja. Dasar ya. Udah tua. Hah, makasih. Duh, aing suwe. Bos, acara gubiag, Bos. Gubiag tuh tinggali. Gubiag di acara perkawinan, Bos. Gubiag di acara perkawinan, Bos. Gubiag.